Dina hiji lembur aya kulawarga nu hirupna kacida basajana. Kokoro nyoso malarat rosa. Dahar sore henteu isuk padumuka nama upami ayeuna di kampung Cibarengkok, Desa Bungbulang, Kabupaten Garut. Eta kulawarga ngan kagungan hiji putra pameget nu ngaranna Boncel. Saparantos dewasa, Boncel ngaraos kaluman ku kaayaan kahirupan nu sarwa kakurangan. Nya manehna niat dek lunta nyiar pagawean ka lembur sejen. Pok Boncel nyarita ka indung bapana. "Ma, Bapak, abdi bade nyaba. Pamugi ngawidian kana pamaksadan sim abdi." Pek nyaba ka mana, Ocen? Kamana we, Ma? Abdi moal hade ari terus kieu wae, Ma. Ke. Ari apa jeung saha di dieu, Cel? Kumaha tuh? Abdi teh hoyong gaduh pada melan, Pak, Ma. Mamanawian trasna tiasa ngabantos apa sareng emak. Ocen, piraku maneh rek tega ninggalkeun emak jeung apa? Saha atuh nu mantuan emak sapopoe? Ulah ninggalkeun emak. Tapi Boncel teu beunang dihalangan deui, maksa indit ninggalkeun indung bapana nu nalangsa. Manehna lumampah aprak-aprakan teu puguh jug-jugan, turun gunung unggah gunung, mipir pasir nyorang jungkrang, nete akar ngeming jangkar. Barang beras kae jeleuweung, Boncel panggih jeung Ki Paninggaran nu keur moro. Rek ka mana, Jang? Duh kaki, kamana we dugina? Ngerek naon lumampah teu pugul lengkah.